Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dipangkeun nami abdi Muhammad Zafizan Gias Irhamna. Abdi sakola di SDN Cibening 03. Kelas 5. Jadi abdi entos maca buku judulna Pangjejer Kaset 17 lagu pupuh. Di dia abdi bade macakeun lagu nu judulna Ladrang. Ditumanan gawe sintaliti dibarengan bumati jeung ati surti awal akhir bakal kapake kudunungan kaayaan namang sakiwari kang bisa jeung pangarti nu ngasagi dibutuhkeun pikeun ngawangun nagara tergumantung kana nasib diri ku perceka upayana pribadi alam taluku pangawas manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.